Toh joget-joget geus kajian imah hasil ngonten bari ngakak seuri eta teh. Alhamdulillah muhun ari atoh kontenan ieu bumi hasil tina ladang ngonten sadayana. Bade teu atoh kumaha abi ngadamel bumi teu ngahesekeun caroge, teu ngahesekeun orang tua, teu ngahesekeun batur. Muhun teman-teman sok aya-aya wae geuningan netizen. Nya eta ge teh nanaon hak-hakna kitu nya. Bade ngomen anu kumaha oge. Tapi atuh da daripada berupa penyakit hate mending keneh di-skip we konten abina. Muhun teman-teman namina oge jalmi moal salamina aya nu resep, moal salamina aya anu teu resep. Tapi lagi urang anu janten konten kreator nah teu ngarugikeun batur. Kantonan ngadamel konten anu positif. Antepkeun we anu nyarios kitu mah dangke oge capek nyalira. Muhun teman-teman kaleresan di dia abi nyeuseun aku duaan sareng AA. Atuh da mani 2 emer ageng ge teh nyeuseun pamiku nyalira mah asa ku capek kitu. Kaleresan ieu teh 3 hari teh nyeuseun teman-teman janten numpuk. Tapi alhamdulillah ayeuna mah raoseun nyeuseunna caina bersih. Tapi sakapung oge abi sok nyeuseun di bumi luhur balong teman-teman pami nuju hareudang mah. Soalna raoseun we teman-teman pami nyeuseun di bumi luhur balong mah sok aya angin sepoi-sepoi. Janten anu capek teh sok tara karaos geuningan.